meser heula lauk jaer ka empang. Nuhun teman-teman Neng Zahra keukeuh hoyong mam sareng lauk jaer cenah. Nya atos we ditudunan ieu teh angkat ka empang meser 2 kilo laukna. Ari ka hoyong mah laukna teh anu sakilo 3 tapi teu aya teman-teman, aya ge nu sakilo 4. Satos teh empang teh hilap meser mameun ka Neng Zahra. Jol teh atos di bumi ayeuna mah teman-teman urang langsung we dibersihan laukna. Da ampun Neng Zahra mah pami aya ka hoyong teh keukeuh kedah dilakonan. Padahal di bumi oge aya rencang teman-temannya, aya nugget, aya sosis, aya endog oge kantun ngagoreng da anggar we ieu mah alim hoyong sareng lauk jaer cenah. Tapi alhamdulillah teman-teman pami sareng lauk mamna teh sok ageng, kadang mah 2 cukil sekali emam. Tah teh hilapnya teman-teman abi mah pami mersihan lauk sareng asangna dibersihan. Nuhun atuh da pami asangna teh dipiceun kita sok rada bau geuningan teman-teman dienjingkeunna. Tah salaresna di dieu teh bade langsung disamaraan ku abi teh tapi samarana teh can meser. Aya ku hilap teman-teman tadi teh sakantenan meser di jalan. Tadi di oge teh hilap urang ngawadahan kangge emak. Tadi mah bade disamaraan heula kantun masikeun tinggal ngagoreng. Tapi kalaresan abi teh hilap teh meser samarana. Bios we lah urang pasikeun cenah disamaraan ku emak di bumi. Tah ayeuna urang ka bumi emak mertuanya teman-teman jalanna kanu caket desa. Tadi di oge ngalangkungan WC umum tuh dan teh tebih teuing ti bumi mah. Nya caket we teman-temannya 10 langkah. Tah ieu teman-teman bumi emak mertua. Sok nutup we panto payuna mah soalna sok seueur hayam cenah. Tah geuningan ieu teman-temannya mamahna Aa. Saur emak teh cenah atuh make dibagikeun. Keun wios emak saur abi teh da meserna 2 kilo aya salapan dikamakeun 3 abi aya genep. Nya bari abi mah jarang ngamam teman-teman lauk teh. Tos we ka Neng Zahra tanapi Aa. Nu puguh mah Neng Zahra nu resepna teman-teman. Saur oge teman-teman anu naros teh cenah bumi luhur balong kosong ayeuna. Nuhun teman-teman kosong. Tu biasana seueur parabotan ayeuna mah manilalenglang. Katenan ka palih kamarna teman-teman mung aya sapedah Neng Zahra ieu teh nya aya dus. Aya keramik oge ieu teh kangge engke teras bumi anu baru. Tuh pami ningali kana jendela kamar langsung ka balong ka sawah. Pek Neng Zahra mah bade kaburnya. Nuhun teman-teman sok ngabongohan Neng Zahra mah kabur eta teh ameng. Padahal nami raoseun Neng Zahra teh badana sanes ulah ameng.